Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kagenep makulat. Makulat ayana 10 kabehna bagi 2 arod rejeung jaoharna. Ari arod anu ngancik dinu sejen, jaohar mah nu teu ngancik dinu sejen. Mun nuduhkeun kana milang dina zatna, tampa kabagi eta makulat kamna. Cara kecap 2 sareng saterusna, hiji 4 kali saparapatna. Nu teu nampak kana dibagikeunana, atawa lain hiji juz nu sejenna. Teu ngadago mikirna kanu sejenna, dina mikirna lain dina buktina. Eta makulat kaepa 3 bagian, kahiji nu patali rejeung bilangan. Geus kaasup kana makulat kamna, 2 anu patali kana awakna. Cara begang lintuh rejeung gelisna, nu kitu makulat jismiyah ngaranna. 3 nu patali rejeung hatena, makulat kaifa qalbiyah eta ngaranna. Cara pinter calakan rejeung bodona, anu dingaranan eta malakatna. Makulat aina jisim nu keur nyicingan, dina tempat keur nyicingan pek sebutkeun. Cara cicing di masjid rejeung di imah, danu wujudna mah jalma rejeung imah. Makulat mata jisim nu keur nyicingan, dina zaman cara lempangna ti beurang. Makulat idofi teh sasarandean, wujudna kanu sejen disarandekeun. Kecap bapa pedah aya anakna, kecap dulur aya adi lanceukna. Makulat wado tingkah rengkak gabungan, tina bagian juz anu bilangan. Cara diuk suku nilep bujur napak, tonggong hulu beheung ajeg bari napak. Makulat milku tingkah nu ngaliputan, tinu sejen cara mapah jeung ninggalan. Makulat pilu pagawean napakan, cara neunggel meupeuh rejeung ngabelahan. Makulat infial tapak pagawean, cara kapeupeung kateunggel kaliangan.
guna ngaji makulatnya makhlukna nyaho ka Allah eta henteu kituna moal nyaho lain eta mun teu nyaho kana sifat-sifat eta henteu poho moal nyaho lain kitu saenyana mun teu nyaho sifat kitu saenyana.